Wa yastahilu sareng mustahil alaihim karusul naon al-kizbu sifat kizib anu hartosna mustahil rasul bohong wal khianatu sareng sifat khianat anu hartosna mustahil rasul cidra wal baladatu jeung sifat baladah anu hartosna mustahil rasul bodoh wakit manusyain jeung sifat kit manusia anu hartosna mustahil rasul nyumputkeun perkara mima tina perkara umiru anu diparentah ieu rusul bitablighihi kana ngadugikeunana emak salajengna tina sapalihna aqaidul iman teh nyaeta nganyahokeun sifat anu wajib ayana di rasul ti kawit Kangjeng Nabi Adam tuk dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman panungtung nabi jeung panungtung rasul. Sadayana para nabi jeung rasul wajib kasifatan ku opat sifat ieu. Mana rupina anu opat sifat teh? Kahiji wajib rasul sadayana kasifatan ku sifat sidik anu hartosna wajib rasul bener. Bener tina naon walaranana fi jami'i ma akhbaru bihi. Bener tina sakabeh perkara anu diuningakeun gitu. Ku rasul gitu. Eta perkara sok sanaos paripawasna ngadugikeun perkara anu kudu didugikeunana teh bari mizah walau bil mijahi dengan cara guyon tapi guyonna ge da guyon rasul. Nomor kadua sifat amanah anu hartosna wajib rasul kapercaya. Katilu sifat patonah anu hartosna wajib rasul pinter. Nomor kaopat sifat tableg anu hartosna wajib rasul ngadugikeun wahyu-wahyu ti Allah itu ka umat-umatna gitu. Nah, salajengna ayeuna ki musannif bade nguningakeun sifat anu mustahil ayana di rasul baik ti zaman Nabi Adam tuk dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi jeung rasul panungtungna gitu. Anu mane sakabeh rasul mustahil kasifatan ku sifat lalawanan anu opat deme. Saur tadi rasul teh wajib sifat sidik anu hartosna wajib rasul bener. Tah ku sakitu mustahil rasul kasifatan ku lalawanan sifat sidik. Naon lalawanan sifat sidik teh nyata kizib anu hartosna bohong. Tah mustahil rasul bohong.
bohong kana naon nyata bohong kana naon rupi anu kedah didugikeun ku Rasul ka umatna. Lamun Rasulna gede bohong kacau. Moal amannya umat teh. Moal aman alam dunia teh. Moal aman makhluk teh. Lamun Rasulna gede bohong. Alitanana weh. Kaamang sasasi sakali sok aya anu ngintun onde-onde. Kamari mulai kabagiannya. Nah, kaparengan. Hari ngintun teh ayeuna udah usung dipukati paket atau biti Malang. Kaparengan lamun diparios teh geus dugi ka dieu. Lebetna teh kedahana 10 sadusna teh. Ya mah kirang gitu aya 4 gitu lebetna teh berarti teu aya genep. Aya genep di lebetna teh aya 4. Jeung sanes sadus 2 dus itu 4 dus 5 dus. Nah, ai amang saya sangki meureun ti dituna we gitu. Teu pul 10 gitu. Nah, ari pe kadieu-kadiekeun. Ti dituna mah informasina pul 10. Nah, tapi deui ka dieu mah kirang berarti di jalan. Tuh aya anu ngirangan, ya. Aya anu ngirangan. Tuh. Beureun ku anu katitipanana. Pan jadi kacau. Amang isi anu nampina asa jijieunana. Itu nu ngintuna atuh rada emosi dan beureun kintunanana aya anu ngirangan. Tuh atuh nu sok katitipanana janten ari sineun gitu tuh. Jadi kacau. Eta cacak bab opieun gitu nya. Bab tuangan. Tuh dititipkeun tuluy teu amanah. Nah, anu katitipanana kacau. Komo deui Rasul. Lamun Rasulna gede bohong atuh naon rupi anu kedah didugikeun ku Rasul ti Allah Ta'ala kanggo umatna bakal kacau pula da dibohongan ke ku Rasul. Tak kusah kitu sakabeh Rasul mustahil kasipatan ku sifat kidib anu hartosna bohong. Tuh itunya salajengna sifat anu mustahil ayana di Rasul teh anu nomor kadua sifat khianat. Anu hartosna mustahil Rasul mengkhianati atau cidra itunya atau sulaya. Oh. Kabayang lamun Rasul kagungan sifat khianat bakal riweuh atuh sakabeh makhluk. Nya bakal riweuh umat-umatna eta Rasul. Lamun Rasulna kasipatan ku sifat khianat. Ieu mah contoh we zaman revolusi kapungkurnya barudak. Geuning dina sejarah dikuningakeun ku ibu jeung bapak guru di sakola. Perihal perjuangan. Gitu baik zaman Belanda maupun zaman Jepang, zaman Portugis ini nya. Perjuangan para pejuang. Di antawisna geuningan teu sadayana warga anu aya disebut Indonesia berjuang kanggo kemerdekaan. Aya we geuning anu belotna termasuk jadi pengkhianat. Di antawisna geuningan Jepang, Belanda milarian para pejuang teu kapangih ku maranehna mah da kurang apa seluk-beluk daerah. Milarian warga gitu. Asli eta daerah. Tuluy dibayar kanggo maparinkeun informasi di mana pejuang. Tapan dituduhkeun bahwa pejuang teh di anu atuh kapenal. Oh, ditewak, nu dipenjara, nu dipaehan gitu nya. Tah, para pejuang teh.
tablana Jepang bisa newak para pejuang teh kusabab aya pengkhianat. Makanya sakitnya di sini gitu tuh. Menyakitkan. Takkan tenan lamun Rasul kasipatan ku sifat khianat, kacau umat. Tuh cacak para pejuang dikhianati ku bangsana sendiri jadi kacau, ditewak gitu. Aya nu di penjara, aya nu dibunuh ini tuh. Menyakitkannya tuh. Menyakitkan. Tah kusabab menyakitkan bakal ngacokeun mustahil Rasul kasipatan ku sifat khianat. Gitu. Atau ibarat bobogohan geunya Mang Rohidin. Tuh. Urang mah geus manteng we gitu. Kakak bogoh teh. Tiap-tiap boga rezeki gitu sok di kintunkeun kakak bogoh teh. Tapi osok biasa teriak gitu. Jang nepikeunana teh pasti geuna ka Neng Salma gitu. Masya Allah. Naon ieu cenah bonteng hodon. Urang mah yakin ka satria bahwa satria teh bakal ngadugikeun bonteng. Acis kitu nya. Gaduh daun awi dibikeun. Waduh. Tah, urang teh saya sangki dina hiji waktu sumping. Itu alhamdulillahnya katampi rupina pangintun ti AA teh. Naon? Bonteng di mana? Oh, mana kamari cenah. Oh, atuh keng bohong. Tuluy eta acis. Acis iraha. Tuluy daun awi. Oh, iraha teuing. Itu nah cenah teu narimakeun. Selidik punya selidik, ku satria dipasang. Oh, daun awina dikana domakeun Mang Maman ini. Waduh, cek Rohidin. Mengkhianati kamu. Wah, apa jadi kacau. Kacaunya. Masya Allah. Nah, itu. Talamu Rasul kasifatan ku sifat khianat, maka kacau. Sakabeh umat kusau kitu jang naon atuh Allah ngangkat nabi jeung rasul lamun nabi jeung rasulna kasifatan ku sifat khianat itu bakal kacau kusau kitu sangkan naon rupi wahyu Allah itu dugi ka umatna bari rahmatan lil alamin itunya mereka genahan ngalungsurkeun kanyaah kakondusifan kanggo sakabeh makhluk nya rasulna dimustahilkeun tina sifat khianat janten sakabeh rasul teu kagungan sifat khianat. Salajengna nomor katilu sifat nu wajib di rasul teh nyaeta sifat patonah anu hartosna wajib Rasul pinter. Tah kusau kitu mustahil atuh Rasul kasifatan ku sifat lalawanan patonah nyaeta sifat baladah anu hartosna mustahil Rasul bodoh. Duh. Nya kabayang lamun urang boga Rasul bodoh. Ari umatna pinter. Manya atuh seorang pimpinan agama ya pimpinan umat kagungan sifat bodoh kari-kari umatna pinter kacau sedangkan Rasul teh anu sok dipiwarang ku Allah kang ngadugikeun wahyu-wahyu ti Allah kanggo umatna disagedeun kanggo Rasul teh itu kari-kari Rasulna bodoh. Atuh lamun bodoh mah Allah ge bakal lieureun. Ngadugikeun wahyu ka Rasul kaditu najang umatna teh rieu. Sabab ngaranna nu bodoh. Meureun mah apa ku sakali. Itu kudu beberapa kali itu. Satuna da bodoh teh harita apa waktu dek didugikeun poho deui gitu.
itu da bodoh teh atawa didugikeun ngan rasulna bodoh anu bodoh teh apan otakna teh sempit itu mah luas mah panjang atuh bila mana kitu mah kacau nya kacau. Nah kusakitu mustahil rasul kasifatan ku sifat biladah anu hartosna mustahil rasul bodoh. Geningan cenah amang saur teh Silpi teh. Abdi sok ngaos sholawat anu dijenengan ku sholawat umi. Aya lapad nabi kal umi itu nya. Allahumma sholawat mukhatab Allah as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biadi qala tailati adikni. Sholawat umimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya Allah sholli mugi-mugi namian rahmat gamparan wasalim sareng mugi-mugi namian kasalamatan gamparan ala sayyidina kadunungan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad anu mana Kangjeng Nabi Muhammad teh abdika hamba gamparan wa rasulika sareng rasul gamparan itu an-nabiyyi anu janten nabi al-ummi cenah. Tah al-ummi teh umumna gitu. Sok di mana ku ummi artosna bodoh. Anu mana amang mah nampi tipun guru nya ti pengarsa Syekhuna Mama Cipedes almarhum al-ummi teh anu teu belajar nulis sareng maca. Tapi tiasa nulis sareng tiasa maca. Wa ala alihi sareng kakulawadil Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung kasahabat Kangjeng Nabi wasalim sareng mugi-mugi namian kasalamatan gamparan ka Kangjeng Nabi. Nah, cenah pangna di manaan anu teu belajar nulis sareng maca. Tapi tiasa nulis sareng tiasa maca. Walaranana lamun Kangjeng Nabi bodoh di manaan berarti atuh henteu keuna kana sifat anu wajib ayana di Rasul nyata wajib Rasul kagungan sifat patonah anu hartosna pintar gitu kali-kali ummi di mana kumana bodoh atau pagedrug antara sifat wajib di Rasul nyata patonah anu hartosna wajib Rasul pinter cenderung mana sholawat ummi anu hartosna bodoh tuh. Berarti lamun di mana bodoh masalah berarti anu bodoh teh sanes Rasul tapi anu ngamanaan sholawat ummi ku Kangjeng Nabi di manaan ummi di dinya teh nyata bodoh berarti nu ngamanaanana anu bodoh teh kitu tah dila tong nyawa hayam dila nyawa yakin nyawa hayam itu kader ya itu tamata ku pangarsa Syekhuna Mama Cipedes mah manana teh anu teu belajar nulis sareng maca tapi tiasa nulis tiasa maca berarti sanes bodoh. Nah cenah teu belajar nulis jeung maca tapi tiasa nulis jeung maca walaranana pan Kangjeng Nabi mah nabi jeung rasul. Ari nabi jeung rasul mah ku Allah taala teh sok dibahanan ku mukjizat. Kaistimewaan ti Allah anu moal dipikagaduh ku sakabeh makhluk. Kitu komo Kangjeng Nabi mah. Mukjizat Kangjeng Nabi mah aya anu teu dipikagaduh ku nabi jeung rasul kapungkur. Naon rupina? Nyaeta Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an sagala rupa aya. Nah, sedangkan mukjizat Nabi jeung Rasul kapungkur model Nabi Isa nya tiasa ngahirupan anu maot. Nu maot teh hirup deui ku Nabi Isa mah. Tuh lamun aya nu usul gitu, aya nu maot hoyong hirup deui nepangan Nabi Isa.
Nah, Nabi Isa ngadoa ka Gusti sabab eta teh layak kanggo dihirupan deui. Bisa hirup gitu. Tuluy anu budug lepra anu corob gitu nya. Nah, anu budugna teh geus butatayan geus cageurna moal aya obatna, udah eksim gitu. Tinggal dicampai ku Nabi Isa mah diusap damang gitu. Tuh, terus anu lolong nya tinggal diusap ku Nabi Isa mah tiasa ninggal deui. Disebutna mukjizat. Tah eta ka istimewaan teh ukang Nabi ge kakuasai. Teu boro-boro ukang Nabi ku umatna oge kakuasai model Tuan Syabdul Qadir Am Jailani qadasallahu sirra aziz. Pan anu pasehat cenah. Silpi tong di kolong we Silpi. Nah, pan aya caritana nu pasehat di sisi jalan. Ya, nu hiji orang Islam, anu nu hiji deui orang Yahudi. Parebut masalah pangeran, parebut pamulya-mulyana Nabi. Cek Yahudi pamulyana teh nabina nya teh Nabi Isa gitu. Tuh. Cek jami Islam pamulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Pasea. Torojo Tuan Syekh. Ditaro su Tuan Syekh. Naon cenah ieu teh? Cek Yahudi ieu cenah pamulyana Nabi teh Nabi kuring, nya teh Nabi Isa. Cek jamaah Islam, Tuan Syekh nya Kangjeng Nabi Muhammad ku cinta-cintana teh umatna ka masing-masing nabi. Yahudi cinta ka Nabi Isa, jamaah Islam cinta ka Kangjeng Tuan Syekh. Nah cenah pangna maneh cinta ka Nabi Isa. Gaduh mujizat. Mujizat bisa ngahirupan anu maot. Jeung anu maot teh bisa hirup deui, geus hirup teh bisa maot deui. Dari Marohidin mah anu maot teh bisa hirup, geus hirup teh bisa maot. Nah, naon contoh mamas gitu. Keleuleus digelang hirup, jeceng. Geus jeceng hese leuleus deui teh jeceng cucrot deui. Urang mah kitu. Teuh masyaallah. Cek Nabi Isa oke, cek Tuhan Syekh oke gitu. Ayeuna ieu cenah urang neangan kuburan nu pangkolotna. Take cenah. Urang buktikeun di ditu. Kuring mah lain nabi lain rasul umat Kangjeng Nabi Muhammad. Itu ka kuburan geus aya cek Tuhan Syekh. Duduhkeun kuburan nu pangkolotna nu kuring anjeun ieu jamaah Islam teu apal ieu nu dikubur teh saha. Nah, kapenang cek Nabi cek Tuhan Syekh ieu kuburan saha maneh? Teu apa jeung ieu teu apa. Cek Tuhan Syekh kaistimewaan Nabi anjeun teh bisa ngahirupan anu maot. Nya cenah itu. Tah kuring mah lain nabi jeung rasul. Lamun kuring bisa ngahirupan anu paeh ieu, naon cenah tabuluhna jeung kuring. Cek eta Yahudi nah hoyong naon salira. Bari ngahina nya moal bisa cenah. Anu bisa ngahirupan anu maot teh iwati nabi kuring. Cek Tuhan Syekh kuring mah menta hiji we anjeun asup kana golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad alias lebat Islam. Cek eta Yahudi siap. Saur Tuhan Syekh ke kuring eta apa? Ngan ieu teh anu di jero kubur baheulana teh tukang kesenian. Manehna teh tukang ieu, tukang nabuh kenang cenah kitu. Mata kehirup maka kete kaluar ti kuburanana teh bari nabuh kenang-kenangna mah eueuh ngasiga seperti anu nabuh kenang plak-plak-tukan gitu. Masyaallah. Eta mah wali kadenya. Lain masalah mangyana tah orai koneng. Mangyana naon di Cirebon, cek dukun, cek indigo, cek tukang ramah, cek kuncen, dibawa ke orai koneng asup kana sai eta mah eta boh ieu mah da wali marifatullah nya ulah disamikeun. Nah tah saur Tuhan Syekh kadoa ka Gusti bismillah kum biizni. Tah kalau nyebat cenah Allah kum kudu hirup cenah anjeun nu paeh biizni ni na teh isim domir.
ngaran anu disimpen ya ta Gusti Allah anu disimpen dina hate nu awam ni teh kami pada Gusti Allah anu dikarategeun dina manah Tuhan se. Bulah tah kuburan. Waduh, Jawa teh kaluhur mastaka. Tuh anu nangtung blaktuk banget nu pae teh. Olohok teh yang bisa cenah ya nu geus maot hirup deui bari ku umat Muhammad lain ku Muhammad. Nangis. Nangis tah nyata lebet kana agama Islam. Tah eta anu paeh di kuburan luak liuk nya. Di dunya teh geuning kieu cenah. Ningali dila teh mah jaman nyoh hayam sil pisar di kolong. Neng sama nyiptakeun bolu cenah. Nu nyiptakeun traktor. Masya Allah. Dara resep jeung aya Gunung Bitu cenah. Lamun jaman ayeuna mah itu. Eta. Tah Tuhan saya teh keur nyariosan Yahudi teh anu hoyong lebet Islam hoyong ditalung teh saya lila teuing gitu cek eta nu maot Tuhan maotan deui abdi Tuhan cenah gitu teu betah abdi mah ninggal di dunya teh komo ninggal di tukang hayam mah gitu Masya Allah cek Tuhan saya aduh cenah poho gitu langsung dipiwarang maot deui maot goler deui taneuna lita deui Masya Allah eta mah dawali disebutnya tiwali sebutna karomah al karomatu ba'dun min mukjizah karomah teh sesemplekanana tina mukjizat karomah anu biji tiwali geus luar biasa komo mukjizat anu biji ti nabi itu coba rudaknya itu Nabil Umi teh anu teu belajar nulis jeung maca tapi tiasa nulis jeung maca itu bisa kitu cek tadi sebutna mukjizat tuh atuh tisa kang Nabi bisa nulis jeung tiasa maca walada langsung ti Gusti Allah itu moal aya deui anu langkung mulia daripada Gusti Allah lamun kang Nabi di manaan ku bodoh satuluina bisa nulis bisa maca berarti kang Nabi teh belajar nulis jeung maca gitu lamun ngawitanana kasipatan ku bodoh mah tuluy bisa nulis jeung maca kemungkinan bisa nulis jeung macana teh belajar lain ti Allah ti makhluk deui imati ibuna ti ramana ti aki ti nini lamun teh kajamanan Angkanya Nabi mah karamana teh kajamanan, ka ibuna nu kajamanan teh. Unggul 7 tahun, gitu ka eyangna kajama kapan ka kajamanan. Berarti kanya Nabi teh sakola, berarti aya guruna, berarti nguyakeun eta guru daripada Kangjeng Nabi. Atuh bila mana kitu mah teh sampurna. Kangjeng Nabi teh barudak. Kitu lamun kagungan guru mah. Jadi tiasa nulis jeung macana Kangjeng Nabi mah langsung ti Gusti Allah disebutna mukjizat lain tos diangkat Nabi jeung Rasul itu Kangjeng Nabi mah ti Lauhil Mahfuz keneh ge ku Gusti Allah taala geus dijadikeun Kangjeng Nabi mah patonah atosna pintar itu pintar tak kitu mata kadenya ngamana sholawat umi teh kadenya al-umi teh anu henteu belajar nulis jeung maca tapi tiasa nulis jeung maca sanu ngajarkeunana Gusti Allah. Nah teu dimanang ku bodoh pan Rasul mah wajib kasipatan ku sifat patona anu hartosna pinter ieu dimanang ku makna umi bodoh atuh pagedrugnya sifat patona jeung makna umi. Jadi ulah di mana ku bodoh tapi teu belajar nulis jeung maca tapi tiasa nulis jeung maca. Gitu tiasa nulis jeung macana walarana ti Gusti Allah disebutna mukjizat. Itu kadenya. Kusa kitu mustahil Rasul kasifatan ku sifat biladah anu hartosna belat. Lamun Rasulna belat kacau.
Yowes atas amangnya ari mimpin pirajenan riungan model tahlil gitu. Syukuran aja mulu jeung sajabana. Nah model nu syukuran bumi pandi urang malah musukan bumi teh sata acan adan teh pan tawasul awas-awasan termasuk kulayu si bananya ilama kataballahu lana. Bayangkeun lamun model amangna nu sok mimpinna teu katalar eta kulayu. Badena teu nyanak Yasin Padilah gitu nya. Anu aya seratan kulayu sedengkeun mustamena mah paraham ngana kulayu. Komo aya sepuh-sepuh baheula mah. Tawa santri-santri nu rajin nalar kulayu. Amang nu mimpinna teu apa-apan kacau. Kacau kata nu mimpinna teu apa anu dipimpinna apa-apaan riweuh kana teh diledek katanya. Kacau atuh. Tah ieu ge lamun rasulna bodoh, umatna pinter kacau. Tah ku sakitu rasulna mustahil kasifatan ku sifat bodoh. Gitu berarti rasul teh patonna hartosna pinter. Jadi rawas dipimpin kudu pinter. Mata keterangan anak Madinatul Ulum wa Ali babuha. So kangjeng Nabi kami mah gudangna ilmu naon aya di kami. Sayyidina Ali tempat pengeluaranana ilmu gitu anu samikeun ujung lawang. Mata ilmu naon nu aya dalam dunya sumber nama keluar ti kangjeng Nabi. Ya melalui seseueuna Sayyidina Ali. Tadi disebut lawang ilmu Sayyidina Ali teh. Nah itu dah kadenya. Kali deui nang sama manana al-ummi di dinya teh sanes bodoh tapi anu teu belajar nulis sareng maca tapi tiasa nulis jeung maca sanu niasakeunana Gusti Allah itu disebatna mukjizat itu anu niasakeunana Allah sebatna mukjizat. Lamun Kangjeng Nabi belajar ka jelema berarti atuh Kangjeng Nabi teh hina anu mulia guruna atuh bila mana Kangjeng Nabi hina pangmulyana usaboga guru berarti nu mulia guru atuh nya teu sampurna Kangjeng Nabi. Aku sakitu Kangjeng Nabi mah langsung ti Gusti Allah. Tos nomor kaopat Rasul teh wajib kagungan sifat amanah anu hartosna wajib Rasul kapercaya gitu. Taku sakitu mustahil Rasul kasifatan ku sifat kitman anu hartosna mustahil Rasul nyumputkeun wahyu ti Gusti Allah anu eta wahyu teh wajib didugikeun ka umat-umatna. Tuh lamun Rasulna kasifatan ku sifat kitman lamun anu digararawe mah korupsi gitu. Boga sifat korupsi kacau deh. Kacau lamun teh katerangan ti Gusti dikorupsi ku Rasul. Model kuduna mah ayatna teh terdiri misalkan tina 100 huruf. Nah, didugikeunana teh 50 huruf, berarti teh aya 50 huruf. Kacau. Taku sakitu mustahil Rasul kasifatan ku sifat kitman anu hartosna nyumputkeun wahyu ti Allah anu kudu didugikeun ka umatna. Kitu nya. Eta sifat anu wajib di Rasul jeung sifat anu mustahil di Rasul. Anu wajibna opat hiji sifat sidik, kadua sifat tabligh, katilu sifat amanah, kaopat sifat patona. Anu mustahilna opat hiji mustahil Rasul kidib, mustahil Rasul khianat, mustahil Rasul biladah, mustahil Rasul kitman. Kitunya waya juzu jeung menang bihakim dina hakna Rasul naon sifatul basyari pirang-pirang sifat kamanusiaan alati tegesa sifat latan kosu anu teu ngurangan
ieu halatan kosuk anu henteu berkurang bisa babiha ku sabab nalati naon maroti buhum pirang-pirang darajatna rusul al ulyati anu luhur kal ukli seperti tuang wasurbi sareng ngaleueut wa marodi sareng teu damang wa wiqoi sareng jima al halal wal wiqa kitu wal wiqail halali jeung ngajima bojona eta tah salajengna Rasul teh deui kasifatan ku sifat anu wenang ayana di Rasul gitu anu atos sawenang teh nya bade ngalaksanakeun kitu mangga henteu teh sia-sia sebenarnya da teu wajib gitu jeung teu mustahil ayana. Nah anu mana contoh tina sapaeuna contoh sifat anu wenang ayana di Rasul teh nyaeta sifat anu sok ngancik di manusia gitu ngan bedana ieu sifat nu sok ngancik di manusia itu jeung ngancikna ieu sifat kamanusiaan di Rasul ayana di Rasul mah teu ngirangan kana kamulyaanana eta Rasul gitu. Gitu bahkan janten nambih kana kamulyaanana. Ngurangan henteu bahkan nambih kana kamulyaanana. Itu benten jeung sifat kamanusiaan ngancik di umatna mere di urang. Bisa-bisa ngalaan kamulyaan kadituna ngaleungiteun kamulyaan atau ngurangan kamulyaan. Naon sifat anu wenang ayana di Rasul kusab ieu mah sifat anu umumna aya di manusia tapi teu ngirangan karena kamulyaan Rasul. Seperti itu Rasul lapar salajengna tuang gitu nya da jami Rasul oge sami keuna ku lapar ngan laparna Rasul beda jeung laparna urang tuluy bae Rasul teh tuang tangan tuangna Rasul bakal beda jeung tuangna urang Kangjeng Nabi mah ceuk na katerangan de dila dila cenah lamun nyomot teh ku 3 ramo cenah Kangjeng Nabi kitu ku 3 ramo jempol curug jajangkung gitu tuangna teh kajaba eta bade nyomot bade ngawap teh pan ngadoa Kangjeng Nabi gitu nyampekna ge lami sahuapan teh dukeun kalemut eta mah Rasul tuh jeung calikna oge nalika tuang teh pan beda Kangjeng Nabi mah tuh ari urang mah pan tuang teh ku sabaraha ramo ku 5 ramo nya aya nu 10 geuning 10 ramo teu bismillah acan habak bae tuluy porsi tuangna ge kitu nya metung we gitu masyaallah kitu walaupun Rasul sok tuang tapi teu ngirangan karena kamulyaan bahkan tuangna Rasul teh kudu dicontoh ku sakaya umatna deui Kangjeng Nabi. Tuluy sifat kamanusiaan teh disagedeungeun osok tuang, osok ngaleueut. Ngan bakal beda ngaleueutna Rasul jeung urang. Kangjeng Nabi mah ngaleueutna teh ngawitan ku palih katuhu pandanganna. Komo deui doa-doa itu ideal masih. Saregotna teh sakedik kitu. Jeung teu diuyihkeun deui eta cai kana lebat. Cai deui kabayangnya doh simpan teu ngalegeu komo mineng kitu nya mumpun sakedik miang henteu kan masyaallah pan ari urang mau komo haus nya komo atuh teh pucuk didinginkeun teh segar tengah poe di sawah geus ngagasrok leguk-leguk we nya sabotol GSM sakali bahkan kurang dah jeung bari ngadeg pan urang tetep yeun kana bismillah
tuh bedanya ngaleutna Rasul jeung urang tuh teu damang sifat kamanusiaan. Nah ngan teu damangna Rasul jeung urang bakal beda. Ai Rasul mah namahan kamuliaan gitu ku teu damang teh urang mah boboa ngalaan karena kemuliaan bahkan eueuh Kanjeng Nabi. Contoh teu damang nalika menjelang pupus masih kena ka masjid tulikeun ka ngoronang ka masjidna Kanjeng Nabi nya bari teu damang wales ari amang mah jag-jagi ka masjid ini bau nya ana saya nyeun masjid agreng ka masjidna meni kedul gitu ngoronang teu ka masjid teh nya menjelang pupus we hari hakna pupus gitu malaman kaping 12 dinten Senin sasi Mulut teh walaupun repot sakumaha repotna ngoronang di beyeng Kanjeng Nabi nya ku sahabat plus paman Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas sang Sayyidina Hamzah dicana ka masjid oh kamuliaan Kanjeng Nabi teu damang oge nambihan kamuliaan coba urangnya teu boro-boro gering sehat oge lain nambahan kamuliaan justru nambihan kahinaan komode gering mada amang gering-gering aduh bagus pilih goblok gitu itu urang aduh nyanu mesti itu tuh sifat kamu sawawi kok halal ngaji mah bojo-bojona ada Rasul ge nah jeung Nabi kawan bojo sami jeung amang gitu kan lamun teh mah di jima digarap bojona bakal beda ngaji mah Nabi jeung amang Kanjeng Nabi umpan isinan pisan ku Gusti nya Masya Allah termasuk nuju kitu wah eta we contoheun tak dina kuratu uyurnya ulah dibuligir kudu simut ulah aya jelema termasuk boloan gitu nya pan bolon mah cenah seperti kaset kosong cenah tik digiring si demplon nya indung bapana keur ngelek teuing gitu bari dibuligir melong meletet kita teh ingeteun geus gedenan teh itu tahariwang keur parawan nanging aduh anu dibuligir entotan tah isi kahudang asmarana teh tah kitu menghindari dosa gede bejinan atik ari mamah data apa bab kitu bae saya budak ya halangane ku bantal itu teu ari bapa pan ngau entong mamah sok maksa wae kita hati teu Nabi jeung Rasul mah tartib abdas heula netepan heula teu nganggo wawangian bersih tempat ari orai bedul bararau Masya Allah batak biji budakna kitu kemin itu nah insyaallah teh tugas istri ati ngaberesan tempat bobo teh tuh disagedengan badan diurus tempat bobo bantal sinagena ngajantara reasi ka batu gitu bersih-bersih ati sarungna teh diperhatikeun siseu barang 3 poe sakali mah ieu mah geus biji ieu nu kararoneng nu bodas ini nu seperti jamur karek sisih duh cenah selama ieu 2 tahun teh disisih masyaallah teh atuh cai kokotorna teh palit kajarian kitu ka balong lele teh ngaramah gitu weureu gitu insyaallah 3 poe sakali mah kamar perhatikeun ari guling gasan wah itu saria teh teu ngeunah bararentol udang teh teh siruh ku Gusti
teuing dipariksa tulang, wah tulang daging hayam, tulang burit, oh segala aya nyere, nuna duit di diteuing celengan, wah masya Allah, dahareun omprengan ubreg ka bala-bala itu, aduh istri, uyuhan teu ngarengkol orahi bedul gini, aduh nya kamar baraunya gitu pakai jima nya cekap budakna uyuhan ku Allah taala dirupaan oge nya aduh tah awewe nah sama kudu berseka di amang kamari ka ditu tah kitu resep di beunang sana bararesih gitu sarareungit larang ya kudu ngapoe ka ditu nya nah itu insyaallah tuh mata naon sababna iringan nu balaleung harupana teh arah halusnya atuh da di imahna ge tinggal deuh daya iklan eta teh gini Mang Rohidi nu murag teh luk mamun murag teh ditempo duh lantai teh pan ku granit teh nya bisa ngaca belum 5 menit nya di dahar gitu da bararesekat eta rupana jeung nae urang kampung itu 10 kali ngajuru rupana karari aduh nu hiji bau doma gitu rupana nu hiji bau hayam gitu dedak itu tah istri mah ade durapekan ada bumi batur dibersihan mana ibe ieu cenah dia ngabantos anu hajat beberes biaka daek kata-kata kosokan di imah nyalira kata sorangan wih dah itu itunya bakal benten jimakna Rasul jeung umat estuning contoheun Rasul sagala rupa ai urang mapan komoda geus teu kuat hayang nya kajeleng anak asuh teh tulakan buru-buru tulakan jebret tulakan ge tajam nya buligi saya buligi nengak sih kadengkok beberapa bismillah engap gitu Masya Allah aduh Masya Allah wah Rasul mau ayo akang Rasul mau Insya Allah bro budak nanti da engap-engapan panjang engap bro demeh ilmu teh da engap aduh Masya Allah serupa-rupa tuh walaupun Rasul kagungan sifat anu wenang ayana di Rasul nyata sifat basyariah sifat kemanusiaan tapi sifat kemanusiaan Rasul bakal benten jeung sifat kemanusiaan manusia pada umumna nya sapertos tuangna Rasul benten jeung tuangna umat ngaleueutna Rasul bakal benten jeung ngaleueutna umat teu damangna Rasul bakal benten jeung teu damangna umat jimana Rasul bakal benten jeung jimana umat jeung sagala rupa model diacuk nya teh ibak gitu model jual beli model usaha bakal beda Rasul jeung umat wa yajma'u sareng kumpul naon makna hadis sifati maknana ieu pirang-pirang sifat kulihat tegasna sifat itu oh kitu wayajma'u jeung ngumpulkeun wihande wayajma'u jeung ngumpulkeun makna hadis sifati kana makna ieu pirang-pirang sifat kulihat tegesa sakabehna sifat naon qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha lain pangeran salianti Allah eta maujud saur pangarsa gasol mah kitu. Ilallahu angin ilallahu tegesna Gusti Allah. Ilallahu angin tegesna Gusti Allah. Muhammadun ari Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Ta ieu sifat wajib ayana di Allah anu 20 teh anu mustahil ayana di Allah anu jumlahna 20 teh salajengna sifat anu wenang ayana di Allah nyaeta hiji teh janten 40 hiji sadayana salajengna sifat anu wajib ayana di Rasul anu jumlahna 4 salajengna sifat anu mustahil ayana di Rasul anu jumlahna sami aya 4 teras sifat anu wenang ayana di Rasul nyaeta sifat basariah teh anu jumlahna hiji janten sadayana 8 dihijikeun 40 hiji tambih 8 sama dengan 50 ta ieu teh dihijikeun atau dikumpulkeun anu 50 sifat teh dina lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taiwati santri barudak nu ngaji iwati kiai gitu anu bakal apal kana jero-jeroanana atawa daging-dagingne termasuk kana pelokna dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dadi aji timimiti ilmu alatna nahu sorof nya ilmu maknana ma'ani ilmu bahasana bilagoh tuh tuluy atuh kitabna diaji Riyadul Badian tuluy tijan Kifayatul Awam nya diararaji nah tuluy fikihna diaji. Nah, iwati anu jero iwati anu apa kana eusi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lain wungkul macana tapi jeung jero-jeroanana iwati santri iwati kiai salihanti santri jeung kiai mah moal bisa kana jerona paling ge bisa teh ngucapkeunana itu ngucapkeunana walaupun ditalkin dikir gitu tapi lain santri lain kiai mah apaleun maknana oge mah apaleun komo deui atuh kana eusi sagala rupana tina lapad la ilaha illallah jeung Muhammadur Rasulullah teh ngandung naon mah apaleun da teu ngaji matak memeh kana kana marifat teh syariat heula cing bener nyata ngaji heula ceuk teh mah teu mikung gitu. Nyata mikung teh ngomong luhur ari eusi eueuh matak ceuk dina hadis aya pakaian ulama ari ilmu juhala ari babasa siga ulama segala apal ari dibuktikeun ilmuna bodoh teu apalna naon mikung disebutna ulah nya syariat fikih alat nu sorok keureuy ke karena tina syariat teh naek kan hakikat dan ngaji ilmu tauhid tijan Kifayatul Awam gitu nya barudak sifat 20 nu wajib di Allah sifat 20 nu mustahil di Allah tulis sifat nu wenang ayana di Allah sifat nu wajib ayana di Rasul 4 nu mustahil 4 nu wenang hiji diaji teh nya sagala rupana diaji teh tah kasimpulanana apal we yen anu 50 eta teh ayana dina lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah eusina nyaeta sifat wajib di Allah 20 anu mustahil 20 anu nang hiji
ayana dina la ilaha illallah. Wa Muhammadur Rasulullah eusina teh salapan sifat. Nu wajib di Rasul 4, anu mustahil 4 wenang hiji, janten salapan. Dihijikeun meh anu 4 hiji teh jeung salapan, jadi 50 eta nu 50 teh dikumpulkeun dina lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta geuning urang boga nya eta pupujianana aku Idul Iman di Cikole teh sok asetel. Irrahmanirrahim. Soraat. Kinan ma beriman nana hiji puluh hiji deui wajib dirusul mural dirusul lapan puluh hiji apa nu ngarti dan hiji-hiji lila wadisi kudrat iradat ilmu basor kalam muridan sami'an basiran mutakaliman nu anyar banana
nu anyar empat nu nganyakeun sang percaya dugi karena jam pintar pangidara minum putun Musa biasa kaya Tuhan leet Tuhan jabana. Wayajibu ala mukalafi aidon ayat kita.